agan pala cager ya penta kanu kagungan agan saha agan kagungan pangeran boga saha Allah sok penta tapi syaratna dina hati agan kudu bersih ulaya gantar kakaitan ngadak-ngadak ya Arya Bima jangila tangi kaya woi luar biasa menepot agan apunten abdi beli kaleuwihan agan kaula nu hampura mah cepot geus tong cerik wae lainna naon eungap agan luar biasa maneh cepot era aing maneh aing rek balik cagerkeun anak aing ku sia hiji dah hiji gai maung nya bisa ngawakilan salarea dieu tah agan juragan anom salaku keamanan kadek ngajalankeun hukum teh ulah jiga peso seukeut ka handap ulah miyuni paku seukeut ka handap agan teh kudu bener-bener sagolek pangkek sacangreud page ulah ungut kaniuan ulah gedag kaanginan dina ngajalankeun hukum teh agan kedah istiqomah bener dibenerkeun salah disalahkeun sabab hukum lain pribadi lain hukum teu emang teu alo teu inung teu bapa teu adik teu lanceuk teu sanak teu keluarga di mana ngajalankeun hukum temongkeun hukum anu pertela sabab tadi ge parantos diuningakeun yen hukum lain pribadi lain hukum lumasa kaula cepot cageurkeun kaula sok sami sareng tuang rama tadi penta kanu maha cager sok ngadak-ngadak gatot-gacat jangira tangi wit naon kan ngahaturkeun sembah kanyu panjenengan maha guru hei agan aku kaula murid alim ngamuridkeun abi mah nu geus ge wan balik nu geus ge leh wae aku kaula murid maha guru ulah guru-guru tos sahabat jeung abdi mah sahabat nya besti we besti aku kaula murid salira alim kieu we upami agan pala di aku murid ku abdi karsa teh di piwarang mangga di piwarang naon wayahna agan ayeuna kartu maritis nya bare naon pangnyanakakeun jelema ka dieu saha dulur abdi sidawala sanes sigareng sanes saha si cepot kumaha teh salirah teh piwarang nyanak si cepot si mohon kieu lieur ulah lieur amun hayang jadi murid kaula ke apaan salirah teh mun abdi cepot anu bade dibantun ku kaula si cepot tapi lieur kaula mah nya kedah nyanak cepot pan salirah cepot sumun agan mah ulah loba tatanya deui ayeuna mah pokona mah agan ngagugu lamun ditumaritis aya si cepot bawa ka dieu tapi kaula teu ngarti teu kedah ngartos pokona lamun aya si cepot di ditu bawa ka dieu tapi kedah ngartos ini hayo ya aing nu nitah ka maneh Gatut Kaca saya Maung Bandung Persib juara gitu leres sok pokoknya mah Pak aya cepot ka dieu bantu nih ku agan saya mah permiyo keula naon hiji eta kadua wayana panghiburkeun abdi hibur naon nyanyi nu teu miwarang teh pokona nyanyi ampun leuwih hade ngangkat gunung jeung tibatan nyanyi tong ka mana karep ngangkat gunung lah deui hari nying harepan musuh 1000 jeung tibatan nyanyi pokona daek syukur teh daek dileleuskeun deui ampun ayo nyanyi naon nu kerame ayeuna nu kerame Jayanti kumaha Jayanti teh manya teu apa kaula iya Wanci burit surya rek pamit kamana hujan letik ngaririnci sok segitu kumaha bete ragapkeun wanci burit surya rek pamit kamana hujan letik ngaririnci
sekali deui kita nu ngahibur saing teh maneh da kaula teh apa sakali teh we wanci burit surya rek pamit sok kitu wanci burit surya rek pamit lain eta mah yel belegung ieu mah wanci burit surya rek pamit oh wanci burit surya rek pamit adon sajak sok wanci burit surya rek pamit wanci burit pamit bener pamit euy